Naon Urudul Amdad. Bismillahirrahmanirrahim. Urudul Amdadi ari daratang pirang-pirang paparin minallah ta'ala Allah ala abdihi ka abdina Allah subhanahu wa ta'ala eta bihasabil istidadi kalian ngetang-ngetang bersedia nasi jelema ay bihasabi istidadil abdi tegesna kalian bersediana kalian ngikut ngetang-ngetang bersedia nasi jelema bitat hiri qalbihi kalian ngabersihkeun hati nasi jelema wa mulajimatihi jeung tumatekna eta si jalmi liwirdihi kana wiridna itu si jalmi waidah kulantaran istidadil abdi kila dicarioskeun tohir kudu ngabersihkeun anjeun qalbaka kana hati anjeun minal aghyari tina pirang-pirang anu raroba namlahu man kamiluhan kami kana itu qalbu bil ma'arifi kalayan pirang-pirang kamarifatan wal asrori yang pirang-pirang rahasia ti Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Urudul amdadi bihasabil istidadi disumpingna pirang-pirang paparin ti Allah nu maparinanana dibikeun ka jalmi nu dikersakeun ku Allah. Jadi masihan Allah kana paparin teh disimpen dina hati jelema tadi pasihanana jalmi hatena paparin ti Allah bihasabil istidadi kungetang-etang bersedia atas jelema. Jadi jelema nu rek dibere ku Allah teh nu hatena geus siap-siap nampi kana paparin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lamun hate urang kira-kira teu aya yang nyanggap karena sapari paparin Allah teh mere ka urang maka siapkeun heula manah urang bangun urang hoyong ilmu siapkeun hati urang kangge nampi kana eta ilmu nu dipaparinkeun ku Allah ka urang sadaya. Kecigana samubadir Allah masihan perkara tapi urang teu siap-siap nyana kana eta perkara. Abi kasebut urang teh jelema asa teu butuh. Dari butuh mah insyaallah moal dipaparinan ku Allah kirang nampi kana naudzubil bika hayang kumaha. Maka sapali keterangan Allah ibaratu kutun li'alihatil mustami'ina ari ilmu ti Allah subhanahu wa ta'ala eta teh kutun ilmu kakuangan ruhani li'alihatil mustami'ina kerbikeun jalmi anu butuh jeung jelema nu ngadahukeun. Jadi ilmu ti Allah teh jang jalmi nu butuh jeung nu ngadahukeun ditarajumkeun ku Allah li'alihatil mustami'ina. Insyaallah mudah-mudahan urang samudayana kasebat jalmi anu disebat namanya sapari keterangan jalmi nu butuh jeung nu ngadagukeun kana ilmuna Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi lamun karaos dina hate urang teu dipaparinan wae ku Allah, cigana hatena teu siap-siap. Da ilmu hampir tiap waktu diturunkeun ku Allah. Malih yang keistimewaan ku Allah dilungsurkeun ka makhluk teu leureun. Ngan urang nu narima cigana kitu. Ai bihasabi istidadil abdi tegesna kalayan ngetang-ngetang bersedia nasi jalmi bitat hiri kolbihi kalayan ngabersihkeun hatena eta si jalma. Jadi nu dimaksud urang bersedia teh beuki dieu beuki ngabersihkeun hate urang sampeyan. Jadi lamun urang dikersakeun ku Allah rajin kana milari ilmu tina tolak ilmu urang teh nya diusahakeun kedah ngabersihkeun hate urang. Tadi mana hate beuki bersih eta paparin ti Allah bakal katampi teh dibukakeun manehna kana ngarti kana ilmu teu dihesekeun nya nampi kana ilmu ti Allah. Mari paparina ingat sakali ngadamu asupkan hatena diistiqomahkeun ku Allah dina midamel eta ilmu dipaparinkeun ku Allah kayak jalma. Ngan lamun leungit teh bersihkeun hatena ilmu teh lir ibarat cai kana daun talus beurang teu urang hujan namanya dan nyuruh teras-terasan cai kana daun talus teh teu aya nyangkrung. Aya nyangkrung bagi begeun ku batu di leungit deui. Tak ngajar ngaji na di paparingan sakitu loba waktuna hate urang teu aya siap sedia boro-boro nya dibegeun teu aya nu ngabegeun di kana leungit. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi tujuan ngaji teh bersih hati. Lamun urang dipaparinan teras-terasan ilmu ku Allah, ieu hate beuki goreng ka dulur, goreng ka tetangga, goreng kana ilmu malahan, goreng kana nu maparinkeun ka jalmi nu maparinan ilmu. Nauzubillah. Sanes tujuan eta ilmu dipapasikeun ku Allah ka urang. Wa mulazimati jeung tumetepna si jalmi liwirdihi kana wiridanana itu si jalmi. Jadi paparin ti Allah nu bakal dipasikeun kana hate jelema nu diizinan ku Allah, hate nu bersedia kusababiah ngabersihan hatena jeung sababiah hatena tumetep kana wirid nu didawangkeun ku manehna. Jadi nu eta dawamna insyaallah. Jadi wirid teh seueur teh halus, tapi lamun teh mah urang wirid seueur eureunna lila eta kirang utami. Dinajan urang sapali ngalaksanakeun wirid 33 tapi mun maghrib teras umum ditambih ku duhur asarnya insyaallah tamu penting dawamna lain lawan. Kan dari seueur teh panghade urang sakalian wirid aya 300na sabulan teu bijil tina lambe urang wirid muji ka Allah Subhanahu wa taala. Wakila jeung dicarioskeun walidan jeung kusababiah istidadah jeung karena itu istidadil abdi kila dicarioskeun tohir man kakudu ngabersihkeun anjeun qalbaka kana hate anjeun kulantaran ilmu ti Allah paparin ti Allah ku ngitung-ngitung siap sedia na hate urang manawi piwaran tohir qalbaka bersihan hate anjeun minal aghyari tina pirang-pirang makhluk. Jadi tercekap ngebersihan salira langkung tidinya urang rek di mana di paparina koyo nyangkrung ilmu teh bersihan hati.